Assalamualaikum Kang Sadayana. eh Baraya mangkus nadi kumaha daramang. Aduh, meni asa makin ke resep wae, makin gerilis wae. Mudah-mudahannya sing peranjang umurna, sing dibabarakeun rezekina. Alhamdulillah ini mangkus teh tos teu malang kabut deui ayeuna mah. Alhamdulillah satos pendak sareng Bapak Haji Dedi Mulyadi tah ayeuna mah mangkus teh alhamdulillah meuni bagja pisan tos teu malang kabut ayeuna mah. Ayeuna mah da tuang oge sareng sumur enog gitu tah. Terusan naon teh bade saanclok oge ayeuna mah. Henteu ringrang moal sieun rawe gitu lah si nyanyi teh gitu. Jadi si nyai oge pangaena bungaheun kan kamari abdi ku Pak Haji Dedi dicandak ka saha teh, oh ka incu nama Erot urang diagungan ieu teh kanyut hilap ieu gagaduhan gitu teh. Alhamdulillahnya ini asal teu ngimpi-ngimpi acan gitu tah. Ngalaman oge amangkus teh bobo dina sapi ngret gitu tah. Terusan mam di hotel gitu nya mi arenak mamana teh malah nabi kot luas ku Pak Haji Dedi Mulyadi di heureyan pi orang mayar hotel kan hotel anu sakitu mahalna ya Allah. Meni bagja hirup teh ya Allah atuh nuhun pokona mah Kang Sadayana terutama gitu Bapak Haji Dedi Mulyadi nya. Anjeunna tos ngangkat abdi gitu. Aduh, dipasihan pada melan geura mangkus teh. Kan mangkus teh anu mah jadi genah lah gitu. Jongjon gitu tah. Pokona mah hatur nuhun ka baraya mangkus sadayana, baraya Kang Haji Dedi Mulyadi. Mudah-mudahan urang doakeun kusareanya Bapak Haji Dedi teh sing tetep nyaah kan walit gitu tah. Pokoknya malah sing jadi orang nomor hiji lah sa RI lah mangkus pokoknya mengadoakeun kangge Pak Haji nya umumna kangge sadayana gitulah. Mudah-mudahan sing sarehatnya sing arageun milikna mangkus meuni. Aduh ya Allah bagja pisan nyai ayeuna mah alhamdulillah. Aduh meuni asa teu ngimpi-ngimpi acan jadi Superman gitu tah. Yang satunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sare.